batur ka pamirsa wilujeng patepang deui di Jomantara tangtosna dina pedaran carita Sunda carita Wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu ka-10. Kumaha pamirsa dina dengeti Dararamang, syukur alhamdulillah upami Daramang mah Mang Egi oge sapara kanca ayeuna aya dina sehat walafiat sareng pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pamirsa sateu acana Mang medar carita Sundana tong hilap ka pamirsanya di subscribe oge diantos like sareng komentarna gitu tanya. Tong hilap nyalakeun tombol loncengna gitu tanya mohon. Supados Mang tiasa mintonkeun deui carita-carita Sundana oge pamirsa tiasa nyimak anu salajengna. Kukituna tong nyangkolong tingkana waktos mangga carita Sunda, carita Wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu ka-10 urang ngamimitian. Celeng dewek pernah ngadenge sabab bapak dewek pernah carita lamun bapak ilaing cenah keur masa hirupna jalma anu kasohor ya lumayan pangabisana boh dina ilmu silatna dina ilmu kabatinanana ya heueuh ya dewek ge lain kungsi ngadenge-denge deui nya saeutik gedena ya dewek geus alhamdulillah dina bagian silat persilatan mah geus kawariskeun ngeun lamun masalah kabatinan encan kabeh lah ya kaburu kudu aya teh ya kaburu ka potong umur percaya dewek ai masalah kadinya nama sabab naon dina segala hal ge aya tuturunanana lamun kolot meureun jago lamun kolot boga pangabisa pasti anakna ge kateurehan ya rarasaan dewek mah ngeun sakieu-kieuna wae lah ya koncleng seperti koncleng yang dulu koncleng yang seperti biasa ya ngaranna ge koncleng ieu teu bisa kitu celeng sabab jelema mah teu bisa ditingali dina lahiriahna euy ulah nganggap sapele euy ka manusa teh nya dewek mah sanajan kukumaha ge kana ilaing mah ya segan lah sabab naon bapa dewek geus peupeujeuh kukumaha ge wayahna si koncleng mah mending tuturkeun cenah syukur we ari kitu mah dasar mah dewek ge bukuh butuh batur teukeun pakukumaha ya syukur we lamun maneh geus daek nuturkeun ka dewek seperti anu kieu mah orangna nyeun lamun dipikir deui ku ilaing har tidak ada untungnya nutur-nutur si koncleng mah naon ceug untungna cegah jelema sangsara jelema balangsak lah dahar ge saenyana cukup ku sangu poe cukup ku kejo bari ceuk dewek oge teu bisa kitu ari manusa mah meureun keur sapoe ieu dua poe ieu mah poe ieu minggu ieu bulan ieu mah keur ngabogaan lalakon seperti kieu sanunya kaharepna mah nu penting nama urang ulah kendat-kendat ikhtiar jeung ngadoakeun nu maha kawasa bisa euy maneh ngomong dina pelebah dinya nama pan dewek ke kosi diuk di majelis jeung batur kumpul di pengajian jeung batur nya ari ngaji denge-denge bae mah
sanajan bae belang betongnya dewek ge sok atuh celeng. Lah syukur wae. Dasarna ge hirup mah ulah sok ngadolong do lah. Ulah seperti dewek mah bener-bener ngadolong do jeung loba picarekeun meureun geus pangadat dewek mah kieu lah. Yen picarekeun we. Kadang-kadang sok mikir deui na ieu. Diciptakan diriku ini seperti kieu. Sok ngaririweuh batur, musingkeun batur. Sadar dewek dari pelebah dinya nama ngeun kunaon. Bet kieu aya babasaannya daripada meceun adat cenah mending kana meceun jagat. Anu ngaranna adat jeung pasipatan geus kakurung ku iga. Nya lah nu penting nama urang ulah jauh tina rem. Kajen kukumaha ge syukur wae. Ilaing ari geus ngabogaan kasadaran mah ngaranna eta cirining maneh ge geus boga harti. Geus ngartikeun kana diri pribadi. Sabab ngaji mah cenah celeng ceuk kolot. Lain ukur ku ngaji maca jeung maca bae. Keur naon ngaji ngadorolang maca meuni paseh ari tah teu dihartikeun. Anu disebutna ngaji teu dihartikeun teh nya meureun samemeh ngajina naon yang ngaji diri heula. Ya seutik gedena maneh geus bisa ngaji diri mah. Lah seutik-eutikeun. Sabab almarhum bapa dewek isok mapatahan ngagelendutan ke pelbadinya nama menerimakan hal seperti itu. Jeung ieu mah deui har. Ya dek ngomong ge ieu ka ilaing. Memang emak dewek pernah ngomong. Celeng cenah sing sabar wae anak king. Kege sawaktu-waktu mah dapak lacak bapa maneh bakal ka alamat. Naon-naon anu aya dina bapa maneh bakal kawaris. Nah, ku dewek dijawab kieu, "Mak, nek kumaha bisa ngawarisna? Saha nu ngawariskeun jeung kudu kumaha ngawariskeunana?" Naon sababna bapa geus teu aya. Anu bahan diwariskeunana teu aya, komo bari jeung harta mah. Aya saeutik gedena pangabisa pan manehna ge geus dikubur di jero taneuh. Tapi mak dewek mere harapan euy yang begitu besar. Harapan kumaha cenah cing aya ngadenge ye kohar ye. Teu bisa kitu cenah anak king. Ari Allah mah maha uninga. Pan Allah mah bisa kukumaha ge anu kasebutna kun payakun teh. Lamun dikudukeun pangabisa bapa maneh eunteup ka diri maneh nya bisa wae lamun geus dikersakeun kudu nyiptakeun mah. Asa didongengan dewek teh cek dewek kumaha. Bisa wae cenah lewat impian. Bisa wae cenah lewat alamat. Jeung nu rea-reana deui. Tapi cek pikiran dewek mah har asa mustahil euy. Maknya euy anu geus teu aya bisa sakituna. Ih. Celeng, teu bisa kitu. Eta omongan emak maneh perlu dilenyepan. Jeung kudu dipikiran oge. Sabab naon? Ari anu maha kawasa mah teu seperti urang jelema bodoh. Teu saujung kuku-kukuna acan. Geus dikudukeun mah maneh. Ya pastilah. Nu penting manehna sing percaya, oge sing yakin, jeung deui kudu deukeut ka Nu Maha Kawasa. Doakeun bapak maneh anu geus aya di alam langgeng. Amin. Heueuh lah ari pelebadinya nama. Dewek kadang-kadang sangat menyesali lah apa yang sudah terjadi. Ya maklum dewek mah heueuh rada bangkelang. Jadi jelema kadang-kadang sok ngabantah kanu jadi kolot, sok ngalawan kanu jadi kolot. Kaki warikeun mah diriku sangat kaduhung euy. Lah, layuna mah kumaha behna wae. Nu penting nama urang dibere cager umur anu panjang. Nya heueuh atuh.
heueuh har teu karasa euy waktu geus ngaberangan ye dewek naik balik heula ye sugan we emak ngider geus datang atuh kayak dewek ka ditu ka imah ilaing ngan ieu lamun inget deui kana masalah awi kumaha nya heula ulah pateuting dipikirankeun lah da mah urang usahakeun bengke lah tenang we atuh nu penting da mah urang bere cager keun lah dewek naik balik heula nya atuh ampuranya aya sik atuh kamana ieu si koncleng bet geus ngeureles deui bae di imahnya tedek cicing di imah ari kiwari nah itu rentang-rentang si gas si Saman badeng-badeng ya nanyakeun cau pasti nama Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beneran aya emak ya? Emak ge karak celek mah. Biasa we lah geus udar ider. Nyaresa huap dua huapeun. Geus lumayan bae atuh mak geus bisa kitu oge. Nu penting nama urang halal. Keurnan urang lobak pilibuk ge eta mah. Bahan piriweuheun bahan pipanyakiteun meuning keneh saayana wae tapi meunang hasil kesang urang nya ari pelebah dinya nama ngeun lamun dipikir deui ku emak asa bersarareunggah ieu nyanghareupan hirup saperti kieu ngeun dipikir deui ku emak meureun ieu mah geus titis tulis emak sugan bae kahareupeun malah lain mak ari si koncleng ka mana? Teuing ka mananya? Mak ge rada neangan ye. Teu panggih-panggih mak ge ye. Tadi basa mak arek ngider sare kene. Pas emak datang ka imah geus teu aya. Nah, ari koncleng jadi henteu mak nu harcau? Jadi aya nu harcau mah. Nah, kumaha kitu? Beuteung aya nganteurkeun ye. Kumaha naon? Kumaha ge geus diobrolan. Ngeun cenah basana. Ih, cenah Kang Samad manita ge dibawa ka imah. Nya dipanggul we cenah ku koncleng dibawa ka imah cek emak ulah sok itu anak ing maksud nama bawa ka ditu ka imah Kang Samad kalaka ih mun tamah Kang Samad na ngomong meureun ku koncleng ge dianterkeun dasar heueuh nya anak bet rada bangkar warah nya ari pelebah dinya nama kadang-kadang sok ngeheulkeun Ai geuning, itu geus datang tuh. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Samad, geus di tadi ya Kang? Ya lumayan, ya geus ngobrol segala jeung emak ya. Lain, ari masalah nu harcau jadi. Jadi kumaha atuh lain jadi deui pan geus buahan lin geus dituar nah bet nanya jadi lain geus dibawancan ka dieu lamun kitu kumaha nu harcau tulus henteu gitu dasar maneh celeng sok ka mana karep batur nanya ieu masuk ka mana wae ai teu teh ka mana wae kumaha emak ieu
ini dan karake kanu si kohar can kama mana. Dasar heunya. Aduh, aya sakituna emaknya ari si Koncleng. Teu ya Koncleng mengen sakieu-kieu nah kayaanana. Teu make sakitu teu naon. Lamun sakitu-kituna berarti eta mah kurang. Ya mengen sakieu-kieuna teu kurang teu leuwih. Geus ieu mah kieu bae kumaha cau geus aya di dieu. Aya, alhamdulillah. Teuing ieu ku Koncleng ge can dicabak-cabak. Teuing geus bereye teuing ta canta awakna teh buah cau. Lamun geus bieu mah meureunan nek ditembok lah jeung tarigu lumayan. Leuh. Ih, Celeng. Pan ku Kang Samad. Kita dibawa ke imah. Iya, itu salah. Sangat betul sekali. Tuh terus ngagojod tuh. Maksud nama bawa ke imah Kang Samad. Dah lamun tamah Kang Samad ngomong nak bawanya ke imah Kang Samad. Ya ripu-ripu ge meureun ku Koncleng dibawa ka ditu. Ieu mah kulantaran ke geus menang nuar bawanya ka imah. Ya. Ku Koncleng dibawa ka imah diampihan. Can dikukumahakeun. Can aya nu dibuka hiji-hiji acan bajuna ge masih utuh. Ieu mah maneh bet aya-aya bae. Geus ieu mah kieu bae. Eta cau pang bawakeun nya ka imahna Kang Samad ayeuna. Tah, mak. Bisnis deui bae mak ieu. Piduiteun deui bae mah. Hari maneh? Maksud piduiteun kumaha ieu? Setiap siapa saja yang kuli panggul eta pasti menang bayaran. Tah itu lumayan jeung pirokoeun. Geus ulah ka ditu bawa bela ka imah Kang Samad. Kayak ku Kang Samad dibayar deui lah. Dibayar deui? Daerah dibayar deui. Ari basa kamari panta berbahasa keur ieu mah nitah nuar. Ongkos nuar lain ongkos mawa. Ieu mah pan dibawa ka imah Koncleng. Tah, berarti ieu mah dibawa ka imah Kang Samad karak rek dibayar. Lah kumaha maneh bae geus. Ayolah. Nya Kang Samad teh heula. Oh, mohon. Silakan mohon. Keun dibawa ka ditu lah. Tanggung janab masalah kadinya malah. Celeng, ulah sok itu ieu pamali. Nah, maneh mah becang kareun teuing ari jari jelema ngalaka saha nya. Bapa maneh mah teu kieu-kieu teuin. Ih. Bet ngalamaneh ari sorangan mah, Celeng. Teu ngalamaneh teu naon mah. Meureun Koncleng ge meunang ngala babarengan, meunang ngala emak jeung bapa. Lamun ngalamaneh meureunan Koncleng mah penterat teu ngarasa ngala. Heuh. Kumaha maneh bae lah. Geus maneh kacai. Hihi. Tong marah tuh marah. Jamak lah sakitu mah. Hampura tuh Koncleng Geus mah Koncleng gerek. Ieu rek mindahkeun cau di imah urang ka imah Kang Samad. Lumayan pirokoeun dia wae ieu. Ayo cau pindah Puan Cina maneh pindah ya ke imah dulungan maneh. Di dia mah maneh ngen ilu ngabiekeun doang nya. Aduh. Kayak kumaha carana nya. Sangkan aing duit menang cau bisa ngadahar. Gampang lah urusan kadinya mah. Heulah. Geus kumaha di wae lah.
Lah heunya dasar ari si koncleng. Ari geus ngebaceo kamana karep heueuh. Lamun teu apal kana adat jeung pasipatanana mantak ngeheulkeun mantak ngajengkelkeun. Heueuh. Rek marah teu bisa marah. Heueuh sok inget kana jasa bapana almarhum. Heueuh. Tapi bapana mah teu kitu-kitu teuing nya. Meureunnan sanajan wae sadara sanajan bae anak kandung ari pasipatanan mah meureun kudu nyiptakeun geus dibedakeun. Meureun si Koncleng mah kudu kitu meureun karakterna. Tuh geuning meuniri keuk moal cau ye. Heeh. Punya mopo begitu mopo euy. Berat sia cau di bawana lah. Cing saeutekeun atuh rada hampangkeun ongko ieu mengemuni nanggayot kieu berat euy. Tah jageus arasak euy Celeng. Alhamdulillah ya. Ye ongkos mayar mawanya. Ongkos mawakna atur nuhun. Ngeun masih kena aya kurang sip ya. Asa kurang lengkap. Naon deui Celeng naon deui? Pan kieu. Tah ieu cau kuari geus barye. Dina hejo jadi koneng. Meureun Koncleng ge ilu lah ngabeyekeun. Ilu ngonengkeun. Maknya Koncleng nu nuar, Koncleng nu mawa, Koncleng nu ngasakeun, nu ngabeyekeun. Biraku Koncleng tidak ikut mencicipi. Kasihan dong sama diriku. Alah ngomong bae atuh menta gitu. Tah ari menta mah henteu. Lamun Koncleng menta meureunnan. Kang Samad coba Koncleng menta cau pan ieu mah henteu. Heulah geus. Tah keur maneh 2 sikat. Asyik hatur nuhun nya hatur nuhun. Geun lah ari kitu mah. Koncleng rek rauih deui yeuh. Lumayan rek nembok cau kitu. Jeung emak. Aduh ampun. Mak, tulus urang main nembok cau mak. Lumayan cau menang 2 sikat. Tah, pirokeun menang 15.000. Keur Koncleng 10.000, keur emak 5.000. Lumayan pan. Alah. Geuning maneh geus datang, Celeng. Alhamdulillah, Mak. Ye cauna dibere ye 2 sikat. Ye ongkosna keur emak 5.000, keur Koncleng 10.000. Ye cau Mak wayahna pang tembokkeun we nya ku jeung tarigu. Di tembok kumaha ieu? Emak macan ngarti, manya ieu cau kudu ditembok. Ari emak. Pan biasana sok nempo batur dikojaikeun dina kekenceng dibalur ku tarigu. Pan sedap. Lain ditembok ieu, digogodoh meureun tanu kitu digoreng jadina pisang goreng. Sakieu bagus na emak mah. Ceuk saha pisang goreng? Mak. Sakali bagus ieu cau. Ieu cau bagus. Leuh, sakali bagus ceuk saha pisang goreng. Eta mah meureun mah.
anu tetempona keur halem-hem bae meureun. Kumaha tadi na mama? Heuh lah, kumaha maneh bae atuh. Lain mak, bari emak datan-datan rek nembok jauh. Sebenarnya mah konceleng teh aya pitanyaeun, aya picaritaeun. Anu jadi penasaran sebenarnya mah keur diri konceleng. Tapi kadanget kiwari, dacan kakedalkeun, karak-karak kiwari ieu mah. Karak mau sekarang. Tah. Naon anu dimaksud ku maneh, Celeng? Naon anu jadi penasaran naon? Ma, konceleng mah inget bae kana obrolan emak basa bareto. Keur basa-basa bapak ninggal. Celeng, maneh cenah bakal kawariskeun, bahkan kawarisan naon-naon anu diwariskeun, anu bahan diwariskeun ku bapa. Tah, keur diri konceleng sebenarnya mah eta teu asup akal mah. Ngeun ari dipikir-pikir deui heueuh nya mah nya. Anu maha kawasa mah teu bisa kitu. Kumaha ceuk manehna, kumaha ceuk nu nyiptakeun urang, ceuk nu ngosik malikeun urang, geus kuduna mah bisanya bisa. Tah eta anu hayang dinanyakeun teh ka emak mah. Oh eta anak ing. Nu mantak maneh sing sabar. Tong pohonya ulah kendat-kendat deket ka nu maha kawasa. Ngadoa penta kalongsongan, sangkan urang dibere kamurahan, murah rizki jeung murah sagalana. Oge dimudahkeun dina sagala hal urusan urang. Amin, nyamak lah. Sabab eta mah anak ing bisa bae lewat impian, bisa bae lewat keur nengah konceleng ngalamun jeung rea-reana deui kega aya jang. Sabab keur hirup keneh bapak maneh pernah ngomong kitu ka emak, pernah wasiat gitu. Gitu mah. Sok penasaran konceleng mana naeun ya. Tah anu penting maneh ulah kendat-kendat. Komo maneh lamun bisa ngalaksanakeun anu 5 waktu mah kudu daek kudang tengah peuting naneda kanu maha kawasa. Tah sugan we antara bapak maneh di alam kalanggengan jeung diri maneh anu aya di alam nu kumalandang di alam dunja ieu biasa naon maksudna teh bisa disambungkeun ku nu maha kawasa. Emak ge ieu teu kendat-kendat ngadoakeun ka diri hidup. Jak emak ge hayang nempo anak reug-reug, nempo anak hayang aya dina karonjatan, kaangkat derajatna. Sabab maneh mah budak keneh, masih keneh jauh lampah. Mak, doakeun we atuh ku emak. Sanajan we kaayaan konceleng seperti kieu anu kasebutna sok benclang-benclung ceuk batur mah bahkan teu saeutik kana konceleng anu ngarankeun cenah dasar si konceleng cenah budak jangkareun. Teu naon-naon, teu konceleng teu marah teu naon, narimakeun konceleng oge mak masalah nu kadinya mah nya dasarna ge anak king ulah sok kalanjur nafsu. Pamirsa kaum dangu sadaya, rupina urang ngecekapkeun heula dugi ka dieu pedaran carita Sunda, carita wadul dina judul Si Konceleng dina bagian anu ka-10. Atur nuhun dina sagala perhatosanana.
sareng nyuhunkeun dia punten dina cara penyampaianana. Insyaallah sanes waktu urang tiasa patepang deui dina episode anu saterasna. Mang Egi saparkanca bade amit mundur amit mungkur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag.